Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Petepang deui sareng Tata dan Nami Harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Abah Mandor karya Bapak Ahmad Bakri. Mangga wilujeng ngadangukeun. Tahun 8 sampai tamati sakola perpoleh. Bahasa asli mah Vervolg School, sambungan ti sakola desa. Usum 5 tahun hari tama sakola rakyat teh SD muncerai naonaman geus jeluk cek babasan teh mah geus bijil bulu mayang sampai teh ku bapakna dipasantrenkeun sina ngaji sangkan ngambe bag-bagan agama ulah bolos strong teuing sareng karereanana urang lembur zaman harita sugan we cenah aya nasibna kaselir jadi syarat kaum syukur mun aya milik jadi naib dina henteuna atuh jadi lebe rezeki nyampak di mana-mana, tinu kawin, tinu pepegatan, tinu ruju ge lindek duitna. Katut kanu papaten jadi sungapan keuntungan. Salawat meunang berkat ongkoh, jaba keur lebe mah jeung upah merbait deui. Ti sadugna nuluy nepi ka tujuhna, cikruh ku berkat tina tahlilan. Panyeleukan bapana eta teh wahing ku hayang boga anak unggah darajat, asup kana jajaran ulama. Dari jenis nama si ganutu patikai yang kana nguja ngaji teh kasebut nama santren lain husu kana ajian kalah ka ngalobakeun ulin jeung ngasuh beuteung ku kejo liwet caliwura we kasebutna teh batur-batur ngagulang kaper kitab teh manehna mangagulung kastrol dina tungku nepi ka dilalandi mandor kastrol sapopoena nalah ki mandor tapi najan kitu teu burung pada mikaresep ku babaturanna sapasantren teh kulantaran logor dina campur gaul jeung resep banyol berehan ongkoh tara lebar ku biasa cangkir 2 cangkir mun meneran aya baturna nu kapepet can diantiran ti lembur ngaji mah dijojoan we muru usum purun kilang kitu teu luput-luput teuing da ari otakna mah kawilang encer kana apal-apalanna calakan bubuhan aya da dasar pangarti bahwa ti sakola teu cara santri-santri nu sejen da karereanana mah bolos strong pisan buta huruf cek babasan kiwari mah dina hiji peuting bubar ngaji Bandungan ti ajengan di pondok teh meunang guruh ku sora nu ngaderes pabedas-bedas pacowong-cowong kawas nu balap hayang paheula-heula apal cangkem teu pati dipikiran dapon ngagalantang sungut we tah ki mandor ge teu tinggaleun piraku dewek eleh geleng cenah cek dina hatena bari langkarakan teh sunggutna teu cicing ngagalantang ngahempik sora batur-baturna arkanu dahari khomsatun kejoun wasambalun walaukun wakornetun waguleyun ngajedog sia mandor cek ngagorowok ti kobong gigireunana ganggu wae sia nyaho batur keur ngaderes dewek keur ngaderes deuleu ngaderes eusi peujit matak naon ngeusian pejit ke penting dulu nyaho si lain dalilna dengekeun nyatu on fardu on bi ghairu nyatuin mautun arti surahna mangan iku fardu yen ora mangan koin heuh deui tina kitab daun si lain manggih dalil kitu mandor tina kitab kitab Syariatul Jazan karangan Ibnu Santawiyah geus kaaji can ku si lain bab jajan di warung Santawi atuh tamah nu di deket halte teh euy lucu si laing mandor jadi lapar beuteung dewek hayang nyatu si laing hayang atuh aya teu gareseunana urusan nyutanya tuh mah dewek sehuna ka dieu we si laingna ari hayang mah si Nawawi mereskeun kitabna dina pago teu lila kurumuy ka kobong ki mandor manaha kaneun tendor dewek lapar euy ngadenge si laing ngaderes rukun kagares tadi kaheula sabar si Basir sina ka dieu make ngundang si eta sagala moal bea ku urang duaan mah bisi kapikeun pan cenah innal mubazzirina podo tuluy nama euy kumaha geuning si laing inget teu nyaho kumaha ajengan ben urusan paralik kitu mah tembah si Nawawi bareng ngaleos rek neang si Basir aya naon mandor neang dewek aya masalah muskil nu kudu dimusawarahkeun cek si Basir urang nyatu dewek mah inget kasih lain ari boga hakaneun teh
Jazakallahu khairun kasiro atuh aya rezeki nek duk ti mendi euy. Ngahaja deuleu pangedeng-galing maulid kerhun si laing. Mana tuh? Ngarejo heula ka itu duaan tah jeung si Nawawi nyarieun sambara cobek we. Sagalana aya dina gorbak beas dewek. Sambara cobek rek nyobek naon kitu? Alah mah kita tanya. Nyeun sambara cek engge cobek naon-naon mah kumaha dewek. Ari kitu hayang cobek naon si laing teh cobek orai. Orai welang asal si laing nu newakna nya. Heug dewek rek newak liong cap gome sing gede ngejo teh 5 aneun. Nah loba-loba teuing pan urang kungkul lain tiluan. Ih pan kudu inget urang teh kabatur. Rek saha nu gagugulung mun kamerkaan engke. Nah keur saha deui atuh? Patrol 2an deuleu. Tah pan eta nu boga wewenang keamanan penting ieu teh. Make teuing sina milu nyatu ah. Mun heueuh onaman ngajaga keamanan pirage ngadon harees. Tah lebah dia bedana si laing jeung dewek teh yeuh. Inget kana beuteng sorangan wae. Yeuh dewek mah pigegedeneun deuleu. Beuteng batur ge kapikiran. Cek Ki Mandor bari nepak harigu. Mun aya kastrol sagede bedug dipangliwetkeun tah sa pesantren ieu katut kaajenganana sina milu kamerkaan. Ojeuh nada si laing mah ditakdirkeun jadi mandor kastrol cek si Nawawi. Geus lah ka itu gerak katungku cek Ki Mandor bari ngagoledag dina panggedenganana. Ari si laing kalah karek KS. Rek nandean ilham di tapekong sugan aya barongsai rada lindeg jigwek ka itu tau beres. Eleh deet nu duaan teh dan nyaho adatna. Najan bentik curug balas nunjuk ge rezekina mah lindeg teu ngaromong deui eos we maruru kana tungku. Heuleut sajam jol Ki Mandor ngajingjing tiran lauk bibit tawes 5-5. Deuleu yeuh si seueuh siwi sileungli nu gageugeuh di leuwih 4 tahunan. Sok kayaknya sina saliduru tadi riseun tuh saumur-umur marandi wae. Kek geus haridangeun kalau jaikeun deui di leuwih 4 cobekan nya. Euleun ning siga bibit, di mana si laing nu kitu endor? Di mana deui atuh ari lain ti balong ajengan mah. Masya Allah madog si laing teh nanaona. Dewek mah sangeuk deuleu sieun ka babawa. Lain madog tolol. Dewek mah menta kanu kagunganana. Menta ka anjeunna ka ajengan. Telu merasa kieu geus peutingna. Ajenganana oge geus kulem atuh digerencemkeun we ti siji balong. Piraku sugan teu nepi kana impenanana. Barina oge oli maridaohu nyaho. Urang teh asuhan anjeunanana ari asuhan teh apan kudu dibowoy dingeunahkeun. Si laing satuju Nawawi. Satuju barina getong diantep ajengan teh hayo wae mijah-mijahkeun pinuh ku lauk atuh engke jagat teh kuriak wae cacingeun anak incu urang tembak si Nawawi. Ari kutu onaman dewek ge satuju atuh cek si Basir. Beuh ka dieu nyai urang si duru deangneut gerak. Teu lila sangu asak lauk geus ngarojay dina sambara cobek karibrak dahar. Ke daguan cek Ki Mandor bari indit tuluy murum emper masigit rek neang si Ohim jeung si Atun muka giliran patrol peuting eta. Hei, harayang teu euy. Naon? Tembak si Ohim. Nyatu. Ari kitu aya adrahi. Ayo we lah ari harayang mah. Hariput ngeduaan teh jut tarurun ti masigit naluturkeun ka tungku. Untung urang kagiliran peuting ieu nyahim. Cek si Atun bari diuk ngajogo dina batu. Aya rezeki sasab ku peutingnakeun geuning. Heueuh brak atuh. Bismillah. Cek si Ohim bari metotib si wadah cobek. Mangke sia ngadoa heula. Cek Ki Mandor bari metot deui tibsi. Ngadoa si laing lebe. Cek si Ohim ka baturna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin, amin. Cek nutiluan. Waas. Cek Ki Mandor ngagerencem. Nanaon eta teh Mandor ngahaminan teh bet kitu. Cek si Ohim. Kagagas ngadege doa si lebe. Tembak Ki Mandor. Inget ka calon papacangan dewek di lembur. Ngaranna Hasanah anak Haji Soleh. Calon papacangan dedengean teh. Da kakara dewek nu hayangna itu nama nyaho teuing kaburu dikawinkeun ka batur ku bapana.
cek Ki Mandor bari ngahuap. Brak we sararea paronyo parwog-rewog remen aya comot sasab rek nyewol lauk kapihilaan ku batur cewol we kana leungeun anu ngarongkong. Kaji-kaji teuing lauk teh nya euy, cek si Ohim bari ngosong. Lauk di mana ieu teh? Di mana deui ari lain ti balong ajengan mah, cek Ki Mandor. Hah? Ti balong ajengan? Cek si Ohim ngajenghok kaget. Sungutna calangap nepi ka tembong adukan keco campur cobek. Dadi mendi atuh dewek boga balong di jagat dieu. Astagfirullah. Dewek disuguhan lauk meunang ngabadog. Bari keur giliran patrol deui, Masya Allah. Tapi buktina masih laing pan numpang rowogna teh. Dilaporkeun isuku dewek ka ajengan. Cek si Ohim bari ngagentak nangtung. Tib si wadah cobek ditajong. Eusina bahe manjur seuneu nuruhai keneh cerojos. Jengkat gidig murudei ka emper Masigit dituturkeun ku si Atun. Mani siga ka bina-bina ambek teh nya euy, cek si Basir. Sebel dewek mah mani siga heueuh jadi minantu ajengan. Minantu ajengan. Heueuh remen kadenge micang-cam nok edah pan. Pantar si Ohim mangkuluk tulahnya tu gaplek. Kumawa ni hayang nok edah. Teu kableg cenok. Awas Mandor si laing rek dilaporkeun cenah tah. Dah, pek wae. Kumambangka kersa Gusti, dipulung minantu ge pasrah dewek mah tebal Ki Mandor. Tapi memeh dewek ge si Ohim heula baris menang bagianana. Ruy ngaruy, paheula-heula muru kobong, dugsek terus tibra dipepende ku arwah bibi tawes nu ngancik di jero beuteung. Ngaruy tuluy manjang, peuting beuki mongkleng sapasantren siga nu keur keuna sir. Sora nu kerek patembalan jeung sora bangkong di luar. Ker kwek nambahan geuman. Ki Mandor kaluar ti kobongna rerencepan muru ka emper Masigit. Kasampak si Ohim jeung si Atun nu keur giliran patrol teh ngaguher tibra. Urut cobek lauk teh meureun. Kerekna patembalan diengklokan ku tiktakna sora beker dina pago. Ditempo jam 11 campleng. Ki Mandor jejengkean ngadeuketan pago. Beker dicokot, jarumna diputer, dipajekeun 2 jam, dikajam satukeun. Leos deui ka kobongna. Nya ayeuna mah manehna ge hees, da heuaina mah geus maralak ti tadi. Ngaruy geus raat, tapi angkeubna mah beuki ka cida, bentang ge teh anu tembong. Heuleut sawatara jam, kring beker disada. Maning ngadenger pisan kadengena teh dina usum jempling kitu mah. Nuker patrol ting korejat hudang ngagentak, si Ohim ngojengkang muru bedug. Kek panakol, trong dulug dag. Si Atun nyeungeut lampu gantung, teu ngurus pudu heula cileuweung adan, sorana gember semu peura. Sapasantren nyararing, harudang paheula-heula wudu di balong Masigit. Sieun tinggalin sholat berjamaah. Nu teu sabar ngadagoan nyedekeun baturna nu keur ngumbah suku. Da puguh menerana paksa beulah kesenggol teh galeong we kecebur ka balong. Purse nawaitu rof al hadasil akbari, cek batur-baturna nyarurakan. Kuyungkung ajengan gog ngiring abdas di balong. Geuning ajengan abdas di dieu, cek lurah santri. Nah teu aya nu mangnimbakeun di kamar siram. Lain kitu, biasana hudang teh memeh subuh. Saur ajengan soantena rada peura. Ari bieu bet kaberangan, nu matak terus we ka dieu. Asa tibra pisan sare teh, kapapende ku hujan sigana. Lares ajengan abdi ge tunduh keneh pisan, asa nembe sakedap mondok teh. Pondok pisan wengi teh, cek lurah santri. Larasaan we pondok sote awahing ku betah di dunya ta teh, saur ajengan. Ciri akhir zaman ieu teh tereh kiamah. Sikana teu acan tembong-tembong pajar, cek santri nu sejen bari tanggah ka langit. Enya da salah sahiji tanda akhir zaman eta ge, cek lurah santri. Ongkoh langitna angkeup ka cida, cek nu sejen deui. Ajengan lebet ka Masigit, ngong nu komat, breng we salat berjamaah subuh. Ki Mandor rerencepan asup ka emper Masigit, muter jarum beker, dipundurkeun deui 2 jam. Budak giru balik deui ka kobongna, dug ngedeng nuluykeun hees hanca tadi.
Santri nu gebrus tadi ge milu salat berjamaah teu make nyelang disalin heula. Sieun tinggalin makmum dan nyaho pahalana salat berjamaah teh 7 likur kali salat munfarid. Mun teu milu teh lebar 6 likur pahala leungit teu pupuguh. Da teu kaburu dipereut-pereut acan, cai ngajurulung tina papakeanana nguyumbang di sakurilingeunana. Dina usum sujud babaturanana nu darukeut jadi bingbang nyeung cai ngabaya bah. Siga-siga rek kakeueum irung teh. Allahu Akbar, cek imam bari sujud. Allahu Akbar, cek makmum bareng. Allahu astagfirullah, cek nu irungna titeulem. Kurang ajar si Halil. Pedul teh caina bau salap budug, cek korban banjir nu sejen. Nasihat teh kira-kira le disalin heula. Jadi recok lebah dinya mah. Dewek macan apa usolina salat banjir teh cek nu sejen. Batal salat ulang teh yeuh ditumpakan setan si Halil. Assalamualaikum, cek imam rere salat. Waalaikumsalam, cek nu bingbang ti tadi sieun kaburu kaudag ku cai. Rame ting cikikik. Naon teh barudak, cek lurah santri. Cah deng-deng Kang Jaen. Reres wiridan teh sasari nama sok geus beray-berayan caang di luar. Tapi hari tama palias tayat ciri-ciri berang mongkleng keneh pisan. Eran, saur ajengan beri nempok keluar tina jendela. Poe keneh wae, na wayah kumaha tuh ieu teh. Sanes ciri akhir zaman teh ya ajengan, cek lurah santri. Wah heueuh sugan, cik ilikan jam sabaraha ieu teh. Saurna bari Malik. Saurang lompat ka emper ngilikan beker. Tabuh 3 ajengan. Masya Allah. Sing bener sia unang buah salah deuleu, cek lurah santri. Ih muhun tuh Kang Jaen, cek si unang bari nyampeurkeun nembongkeun beker. Astagfirullah Gusti, nasaha nu giliran patrol ayeuna. Si Ohim sareng si Atun ajengan. Masya Allah. Kurang ajar tah si Hama Jarangking teh teu beunang diandalkeun. Mana mangkelukna urang warah, cek saurang. Tuh geuning tuh kenudutan harapeun dug. Geong euy geong, urang turun mandikeun, bantuan. Si Ohim pada ngarejeng teterejelan gitu bisa pola. De geong diayun ambingkeun. 1, 2, 3 kejebur ka balong. Mana saurang deui? Si Atun nyeureul meuru lawang rek kabur angkahana mah. Tapi keburu katewak, kejebur di dikojaikeun. Hurse, cek batur-batur nambari nyarimbahan ti sisi. Yang paraji euy urang sunatan sakalian. Asraqal badru alaina, cet belana. Rasakeun ku sia tah, gawe nahaon we patrol teh. Impian dewek nepi ka buntu, cek saurang. Ngimpi naon kitu, cek baturna. Ngimpi dipengantenkeun keresep-resep kagebah ku bedug ngalindur. Si Ohim jeung si Atun ngaroseh keneh di balong, rek hanjat teu kaur kapegat ku nu pada nyeubehan ti sisi. Awakna ngahod-hod kawas hayam kekabueun, gadon roktok awahing ku tiris. Nanaonan eta teh barudak, saur ajengan ti jero. Taya nu nembal, tingkalemes wae sup di ka Masigit. Ajengan ngagoledak ebog dina sajadah ngantosan waktu subuh. Santri-santrinya kitu keneh gemprah sama Sigit. Ongkoh tadi ge keur wiridan lalenjong keneh wae ku tunduh. Kayak gede ganjaranana nya euy. Ari makmum ka ajengan mah. Cek saurang ngaharewos 7 likur widadari mah pendekna ge. Cembal baturna teu lila sama Sigit geus tibra. Keur rame anu kerek patembalan ari koreja teh saurang hudang ti buburanjat kagaruwah ku hayam bikang ngagarapak asup ka emper Masigit diudag ku jagona. Astagfirullah, hudang euy beurang. Sama Sigit ngorejat istighfar paheula-heula muruka balong, ngadon wudu nepi ka nyocok lebah lawang. Salat naon urang teh ayeuna euy? Cek saurang. Subuh deuleu, salat naon deui atuh? Pan subuh mah geus tadi. Teu sah tadi mah can manjing waktu. Ari ayeuna pan geus liwat ka bina-bina. Mancing salat duha, cek nu sejen mairan. Salat Idul Adha we euy sakalian masjid kurban si Bedul Ohim jeung Atun.
Poe eta masa pasantren kaasup ajenganana ruksak salat subuhna. Kaasup salah sahiji ciri akhir zaman geus deukeut kana kiamah. Nok edah putra ajengan sumedeng rumaja putri meujeuhna turun amis cau. Mun cara kembang mah mangsana mangka kligar, seungitna angin-anginan nyambuang sakuliah taman pasantren. Santri aya ratusna tayan teu kapincut. Muncara kukupu mah ting keleper gergeten hayang nyesep sarining kembang pusaka. Kilang kitu tayan wani euteup serab kunu kagungan aweuhan. Katut kalurah santri nugas boga anak pamajikan di lemburna teu burung mohon nenjo mun parang paamprok teh. Mun gerak keneh cenah bari ngarahuh. Ngamanah kitu akang oke? Ceuk nu harita aya. Akang ge da lalaki teu beda ti didinya. Kahayang memerin sarua, tapi lah geus kapalang rib-rib buntutan. Bagian nyeraneh we nu ngarora, kayaknya balap ngaredu bagja. Cenah bari dari ciduh, saranu keur nyiram uruy neuleuh pakel. Tuda ari ku kitu teh mah taya nu ngabibisani. Keur mah geulis bawa ngajadi, turug-turug bisa jeung resep ngome awak, da kajurung ku usum menter. Atuh beuki mencenges wae. Katambah ku amis budi jeung dareh deh. Nyarita jeung saha teh teu oleh gepyak bari tara tinggal ti imut. Usum salse tina ngaji jeung ngaderes teh taya deui nu jadi obrolan para santri iwal ti Nok Edah. Sarerea ngajenengkeun maneh jadi tunangan nu geulis piminantueun ajengan nu baris ngawaris nuluykeun ngolah pasantren bari geus timpah ayeuna ngakukeun jadi ajengan anom. Kilang kitu semet heureuy bebanyolan umumna mah taya nu teleb terus jeung hate. Palias lain teu hayang ngan kapiheulaan ku rumasa, lain bangban lain pacing, lain campaka kuduna. Turug-turug serab ku darajat jeung martabat ajengan anu sakitu duhungna. Taya nu wadi dakat deukeut angot make jeung aya niat hayang metik mah da lain pantar kembang jarong jeung harendong. Semeti ti panglamunan bisi dipajarkeun minculak, lalaki teu apal nu geulis, susuganan kabawa kana impian. Semet kitu pikiran santri-santri teh, iwal ti si Ohim sorangan. Nya si eta mah kaedananana teh, cek paribasa teh mah, ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal, dibaktikeun sagemblengna kanu geulis. Ti kajauhan wae so teh ti kobongna, bari ngaderes ti tungku bari ngaliwat direumbeui ku jarangking. Nu mata kacida ambekna basa Kimandor maok lauk ti balong ajengan teh. Asa manehna we nu kapalingan teh. Tapi teu tulus laporna ka pimitohaeun dalam tanda kutip teh. Kepegat ku kajadian salat subuh nu gagal teh. Sieun malindes kasorangan. Isuk sore satia pisan mang nimbakeun ngeusian pangsiraman ajengan. Tarakung si kasoro kunu sejen. Ku kituna remen tepung jeung nu geulis, remen patarema basa. Nepi kalila-lila mah jadi conggah wani banyo. Ari Nok Edah da pugu kitu bakatna kasaha-kasaha teh teu oleh gerecek akuan. Tapi katarimana ku si Ohim mah beda deui. Mau pati-pati kitu dareh deh jeung urah imut mun hatena teu nandean. Lain cenah, lain co ambon dikorangan ieu mah mareme kapipir-pipir. Kayaan si Ohim kitu teh geus jadi sabibir hiji, sapasantren pada apal. Melah we dilalandi ajengan anom. Aduh. Kitu geuningnya euy ari duriat. Cek Kimandor dina hiji poe pas sore. Kumaha cek baturna. Heuh kitu hese dijug-juganana. Ari kitu batu pupuh los-los kana duriat. Eta ajengan anom. Pan geus sagemblengna hatena teh dibaktikeun ka parawan akuan urang sarerea. Kapengpeongan we meh teu asup jarangking-jarangking acan. Tapi siga nama semet ambon sorangan, da itu nama bangun teu mikir-mikir. Bener ta teh? Nah iraha ari dewek ngomong dapon wae. Ari kitu nyaot di mana si laing dor? Beja soheh deuleu, teu kudu make disaring deui da lain beja ti situ si eta. Cik kumaha beja soheh teh? Dengikeun geura. Alkisah dina hiji poe dewek ditakdirkeun tepung jeung biacih pangasuh nu geulis teh. Gelis di mana horeng di Aceh demes. Gelis teh itu dulu asuhanana lain di Aceh. Kersaning Gusti si pangasuh teh nyarita ka dewek. Majar Nok Edah berang puting micang cambai rahmat. Unggal ta salat ngadungana teh taya deui iwal ti neuneuda rahmat. Ah, baru rahmat. Cek baturna.
Si Rahmat eta santri cengeng nusok rewog kana kerak liwat. Kimandor seri nyengir. Babaturanana nu sajen ge barengong gadenge caritana kitu teh. Katen Jona sari laing bangun hemeng kabina-bina. Tudah heueuh ari ku kitu teh mah. Dewek ge mimitina mah kitu. Tapi kulantaran ti sungapanana, dewek mah teu cangcaya kana beja eta teh. Tapi kaela tong make tapi-tapi beja sohe cekeng ge lain hoax ieu mah. Pan nyaraho nok edah leuwih raket ka Biacih tibatan ke Ibu Ramana. Nembrak segala nage ka pangasuna mah tara aya nu disumput salindung. Wing mah asa nyaho lah cek babaturanna bari kerung. Ya meureun sararea ge moal teu handeueul meujeuhna da puguh manusia urang teh. Mun rek nurutkeun nafsu mah dewek ge hayang malidkeun maneh. Tapi lah keun wae da puguh kitu buktina. Tawakalna 'ala Allah pan kitu cenah. Harewos di ditu, harewos di dieu. Sapasantren kebalateran ku beja eta teh. Riung-riung nyaritakeun eta ditungtungan ku godeg hemeng. Nah bet si Rahmat nu kapilih ku nu geulis teh. Santri cacingna diserbut nage sakapeung mah. Aneh bin ajaib, arah naona ari nok edah bet milih si eta. Cek saurang bari gogodeg. Padahal teu kurang santri nu geus malaher piliheun Kang Dulhak, Den Oi, lain santri sambarangan mun cara bakomah petingan wungkul. Kitab gegis keterambul nu matak sok dipiwarang nyuluran ge ku ajengan. Di lemburna deui lain anak situ si eta pada ngarambean. Pan heueuh mun teh mah santri sapasantren ieu dinomorkeun lain singahina moal teu jadi panyocok si eta mah. Saliwat mah siga heueuh kitu cek lurah santri. Tapi daduriat manghejina jeung rasa tara kaudag ku dalil akli. Lir ibarat hakaneun batur beuki urang henteu, batur seha majar sabelada teuing. Pan urang mun teu maro teh cengekna teu puas. Beda deui jeung ilmu nahwu atawa ilmu sorof nu puguh patokanana. Di Mekah, di Baghdad, di urang ge kitu teu geseh deui. Turug-turug ari duriat teh kembangna jodoh. Ari jodoh teh pan kaasup rasiah Allah teu beda ti ajal. Mohon ari kitu teh mah, tapi anehna teh si Rahmat nama siga nu teu mikir-mikir. Ngarumasakeun maneh we meureun. Beda cek pamikirna lain sorang-sorangeun manehna. Da puguh lain hontal-hontalun cenah meureun. Riung-riung kitu ngawarangkongna teh. Waktu mimiti ngadenge beja, kacida si Rahmat teh nalangsaeunana. Hatena peurih lir degerihan. Da pangirana babaturanana teh geus mimiti deui ngaheureuikeun. Lain sakali dua kali ngaharinana teh nu majar sesalan kerak, nu majar santri cacingeun jeung rera deui. Kilang kitu manehna mah teu boleh sabar da ngarumasakeun pangmasakatna sapasantren. Can baroseun kitu ngaharinana jelema teh. Tapi sanggeus lurah santri mah nu nyarita, manehna mimiti bijil percaya. Da puguh alim eta mah nu saurang nu matak dikolotkeun ke ku sapasantren. Anda nyarita taradapon wae. Usum batur ngaharina oge manehna mah tara pipilueun, malah sok remen kadenge nyarek. Turug-turug bangun sungguh-sungguh nyaritana teh. Yakin we yen ieu teh hiji kaajaiban ti pangeran, kaajaiban dina urusan cinta. Allahu Akbar, gerintes manehna. Mimiti ayeuna mah nyaring hate nu bareto purah ngompod teh. Binih duriatna mimiti mekar. Allahu Akbar. Nu ceuk paneleu manusia mustahil teh ku kersanding pangeran mah teu burung bukti. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lir kagunturan madu kaurugan menyan putih si santri masakat teh ngadadak jadi bubulanan sapasantren. Batur-baturna mimiti tembong rada ngarambean, santeuna meureun ka calon minentu ajengan. Peutingna ngagayuh ka janari, si Rahmat hudang rerencepan muru ka masjid. Sanggeus wudu deker salat tahajud. Asa kana dahannya deker salat. Kumureb ka Allah nu Maha Welas Asih, khusuk syukuran kana limpahan karunia-Na. Noyod kituna teh unggal peuting. Cindekna hate si Rahmat keur meujeuhna mudal ku kabagjaan. Sabalikna pisan jeung si Ohim. Hatena peurih lir digerihan, nalangsa asa jadi runtah pipiceunan. Naon hatina atuh satia kumawa ka ajengan teh. Isuk sore mang nimbakeun teh petotna. Naon hartina someah kepyak bari tara tinggal ti imut ari hate bahe kanu sejen mah. Hate nu geus peurih teh jadi panas karerab ku nu sindir sampir sapasantren.
Taya seorang oge nu bangun milu sedih kanu keur ngarandapan musibah. Kudu kasaha manehna ngabudakeun kasedih. Taya seorang urang acan anu siga beunang dipake panyaluuhan. Taya deui iwal ti kudu kumurub ka Gusti anu Maha Welas, kanu Maha Asih. Anjeunna nyalira panyalindungan sakumna makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sanggeus hatena yakin jeung gilig, kelenyep tengah peuting ka masjid, niat ngalaksanakeun salatul lail bari terus munajat ka Allah. Malah mandar panonok edah ditakdirkeun bisa nyieung kanyataan yen manehna leuwih pantes keur picarogeun tibatan si Rahmat ceking. Malah mandar manah nu geulis ditakdirkeun leeh tuluy bahe ka manehna. Cara imutna nu kareueut nu sok disuguhkeun ka manehna unggal tas mangnimbakeun isuk sore. Teu kuhan teu cempor diamper pareum, katiup angin atawa beakeun minyak jigana mah. Leng waeh poek mani meredong teu kadeuleu curug-curug acan. Tapi teu matak jadi halangan da hate geus gilig teh. Turug-turug geus apal kacida kayaan di jero masjid teh. Keteyep, geduk, curalit weh, begeutna pisan ti kusruk kana tembok. Awakna ninggang kanu keur nonggeng. Ieu. Aduh. Saha eta teh? Ceuk nu katindihan tuluy ku kuliatan bari ngarampaan cangkeng nu nyeri. Si laing saha? Cek si Ohim bari ngarampa sungut nyeri lain meus-meus. Karasa hanjeurna getih, soreng huntuna punglak hiji. Si laing saha? Saha? Cek si Ohim mindo nanya. Leungeunna rumpu rampa hayang ngayakinkeun hamurag atawa kateureuy huntuna nu punglak teh. Naon sia Ohim make najong teu pupuguh? Cek si Rahmat bari kukuliatan keneh da wawuh kana soraan anu matak nyawa si eta teh. Rahmat haram jadah si ceking si cacingeun. Naon sia make daheunnan lengkah aing? Cek si Ohim teu buburanjat awahing ku ambek hayang mupeus keyang ti bareto. Kahaja sia teh hayang nyilakakeun aing. Tewek mah teu Tuhan taheun deuleu keur salat. Salat karina sia keur mikat kabogoh. Keur mikat nok edahnya. Ngomong naon sia lumrah ti mendi salat dipake pukat-pikat ulat pelet. Lillahi ta'ala dewek mah deuleu. Ngajedog sia munapek. Nyaho ayeuna mah paingan nok edah bahe hatena ka sia pangsat sia. Cek si Ohim bari ngarontok. Der galungan dinu sakitu poekna teh. Silih cakar, silih tonjok. Si Rahmat kacekek legegan hese ngambekan. Dedeuleuanna geus teu puguh. Ting baranyai siga cicika. Awahing kusieun paeh maksakeun maneh ngumpulkeun tanaga. Geduk turna ditubrukeun sangangna kana beuteung musuhna. Tulung. Si Ohim ngagorowok, kulahek, kuledag. Les we kapiuhan. Si Rahmat rehap ranjug, sungut calangap, nandean ambekan. Da puguh peuting keur meujeuhna jejemplingna. Aya nu ngagorowok minta tulung teh sa pasantren nyaring caruring hak. Harudang ngagentak paheula-heula muru ka masjid. Da tidinya datangna sora teh. Melang sieun aya kumaonam buah nu keur kagiliran patrol aya nu nyangsara atawa nu nandasa. Kadenge sadanu humarurung di jero blasdus arasup teu ngurus ku kocok heula rusuh. Nu pangheulana ti tajong kanu ngalonjor deukeut pago geduk colong-cong bruk nangkuban katimpah ku nu pandeurieunana. Beduh, saha teh guguleran di dinya? Cek nu labuh walah wah weuleuf. Astagfirullah. Cek nu patrol kaheesan bari ngorejat hudang. Marukankeun nu ngahudangkeun kojengkang muru bedug. Poek ge da geus apal lebah-lebahna kek kana panako tong. Hei, naonan teh can waktuna. Cek nu tadi labuh, seungeut lampu. Na aya naon atuh? Cek si patrol teh klontrang panako dialungkeun ka jero kohkol. Seungeut lampu. Mangke deuleu poek. Tembal nu dititah beri rampa kana pago neangan paneker. Recok tadi masih giteh sapasantren tamplok kadinya. Bray lampu senter. Breh tembong si Ohim ngalonjor tempes-empes. Si Rahmat humarurung gigireunana leungeunna sabelah nyekel cangkeng. Sabelah deui ngurutan beheung nyeri urut dicekek tadi. Aya naon kunaon eta si Ohim? Taya nu nembal dasar reage hareugeun bari jeung taya nu nyaho. Si Rahmat boro-boro nembal kawas nu kabur pengacian. Bray lampu gantung aya nu nyeungeut ngahaja di gedean. Aya naon barudak raribut? Saur ajengan bari hanjat ka masjid. Anjeunna ge kagugahkeun ku nu recok jeung ku sarakohkol nu tadi ditakol. Disangkana ya bangsat asup ka pasantren.
Iya pun Ohim ajengan, cek lurah santri kapiuhan sareng sungutna getihan. Nah kunaon cenah, saur ajengan bari murung ngadeukeutan. Brek santri-santri dariuk marandeko di payunan ajengan. Naon ieu teh? Cek saurang bari ngarampan nu ngaginjel kadiukan. Ih, geuning huntu. Huntu saha ieu teh? Cenah bari ngacungkeun papanggihanana. Saha nu ngarasa leungiteun huntu, buru-buru lapor ka si Atun. Cek nu heureuy ti tukang. Ngaguru seurita saeusi Mas Sigit. Katut ka ajengan oge imut. Huntu si Ohi meureun, cek nu saurang. Keur uing Tun, butuh keur gagantel air loji. Aya naon tadi teh Rahmat? Cek lurah santri. Abdi teh Kang Jain nuju salat tahajud, tembal si Rahmat bari teu boleh ngurutan beuheung. Nah atuh teu pupuguh. Si Ohim narajang ti tukang, juralit we manehna ti kusruk kana tembok. Tuluy ngambek we nyarekan majar abdi majar kumaha. Salat karina cenah keur mikat itu keur mikat naon? Mikat saha? Mikat nok edah. Ker deui sama Sigit seuri meni ngageder ajengan tembong kerung. Edah, dedengnya teh edah anak ama. Santri-santri ngareluk tungkul. Tuluy kumaha, cek lurah santri teu sabar. Ngarontok we manehna teh teras nyekek. Kapaksa we abdi teh ngalawan setekah pola, da asa bade porot raosan teh, cek si Rahmat. Teu sangka bade dugi ka kitu mah. Cenah deui bari nunjuk kanu ngalonjor teu empes-empes gigireunana. Geus pada nyeuceuhan pada ngugulang gaper. Bray si Ohim beunta nguliat hudang bari ngarampas sungut. Teu kira-kira kagetna nyeung ajengan jeung santri-santrina hempak sakurilingeunana. Nah si laing make narajang nu keur salat tahajud, saur ajengan. Si Ohim teu nembal ngeluk we tungkul. Kumaha ieu tes nu saenyana Jaen? Saur ajengan deui ka lurah santri. Teu ngarti ama mah. Jaen ngareret kanu tingkat cewis gigireunana, breh tembong ngariceupan. Kieu ajengan, cek lurah santri bari memere silana. Parantos lami pun Ohim teh kapengpeongan ku nok edah, nu mawi teu kinten satyana enjing sonten mangnimbakeun. Teu kinten ngajenghokna, handeuleun nguping cereos Kimandor, pun sapei majar nok edah nandean pun Rahmat. Heran, saur ajengan hareugeun. Da si edah maku ama teh geus ditunangankeun ka putrana ajengan Jikadu. Ku dedeleuan mah budakna sukaeun make sok silih suratan sagala. Duka ajengan da kitu caros Kimandor aya pun sapei teh kasadayana teh sanes ka abdi wae, cek lurah santri. Ka dieu si laing Mandor, yakin si laing teh ainul yakin yen nok edah bogoheun ka si Rahmat. Ih abdi mah teu nyarios kitu Kang Jaen, tembak Kimandor. Nguping cariosan bi Acih. Kumaha kitu cek si Acih teh, saur ajengan panasaran. Eta cenah ajengan sanggeub bi Acih teh nok edah unggal tas netepan sok ngadoa mundut Rahmat. Rahmat eta si Rahmat maksud si laing teh, saur ajengan. Abdi mah teu nyarios kitu ajengan, numutkeun kayakinan abdi mah rahmat Allah nu dipicangcam ku nok edah teh. Rupina lelepat tafsir rencangan teh duwi katerak ka ajengan anom sareng pun Rahmat. Ajengan anom, saur ajengan hookeun. Ai eta maksud teh pun Ohim ajengan ngageder deui sareuri. Mojeuh narek saralah tafsir geda siga nu ngahaja ku si laing ditaheunan, saur ajengan bari nahan pigumojengeun. Si Ohim nepi ka ompong meh usum, pagawean si laing eta teh. Abdi mah nyarios sawajarna ajengan sakumaha cariosan bi Acih, cek Kimandor. Percaya, tapi carita eta nu nimbulkeun salah tafsir teh. Mundak-mundak si eta teh ajengan ngahajah yang ngilakakeun abdi, cek si Ohim bari nyengir nahan ka nyeri. Nah make ngunek-ngunek. Pedah aku abdi bade dilaporkeun ka ajengan. Dilaporkeun pedah naon? Maling lauk ti bolong kagungan. Nya eta teh PI, saur ajengan. Juru lambaina kendu nahan pi imuteun. Da manehna nu pangrowogna teh ajengan abdi mah mung kabagean buntutna. Ngaguru teh santri-santri teh sareuri.
Isukna si Ohim jeung si Rahmat ngalaleungit. Sigana wae baralik rencepan ka lemburna. Teu kaduga nandangan wirang. Heuleut 2 bulan pada lebaran sampai ge teu balik deui ka pasantren, nuturkeun lanceukna digawe di kontrak karet pamundayan. Heuleut sawatara tahun diangkat jadi mandor kebon, katuliskeun jurig lalandian di pasantren teh bareto. Sanggeus pangsiun balik ka lembur, teh haritan lelah Abah mandor. Dina hiji poe bulan puasa, Abah mandor ngalongok sawah. Tambah kesel cenah itung-itung ngabuburit. Lebah simpangan gok jeung bojo panyawahna ngais boboko ngajingjing teko. Rek ka mana nyaneh Dasti? Cek Abah mandor. Bade ka sawah Abah. Naon eta dina boboko? Sangu Abah. Tembak si Dasti bangun kasima. Hah? Baru kejo? Mohon Abah. Bulan puasa wayah kieu ngagandong kejo. Bapana budak minta dianturan Abah. Natu nyaho ieu teh bulan puasa. Si Dasti teu nembal ngeluk we tungkul. Teu puasanya selaki nyaneh teh. Da nuju macul atuh Abah. Teu paduli keur macul, keur nyacar leuweung, keur perang, puasa mah wajib deuleu. Saumun farduun nyaho. Mang tahun-tahun kami ngaji di pasantren teu manggih dalil illa maculin illa maculun. Si Dasti ngabetem we bari ngeluk era. Jadi sawah kami tadi pola kuno tara puasanya. Masya Allah, kumaha meureun hasilna engke haram dulu. Sagel kami mah nyatu kejo haram, sanggup kadenge kunyaneh. Si Dasti ngabetem we kasima. Bejakeun ka salaki nyaneh mun teu daek puasa, sawah narek dicabut ku kami dipasrahkeun ka nu sejen. Loba deuleu, loba nu hayangeun. Hapunten atuh Abah bapana budak hapunten. Cek si Dasti ngalengis. Ngarti nyaneh teh omongan kami. Ngartos Abah bade dicarioskeun ke bapana budak. Sakali deui Abah hapunten atuh bapana budak teh Abah. Tobat deuleu ke pangeran. Cek Abah mandor bari ngagidig balik. Teu tulus ngalongok sawah bari ngabuburit teh. Kawas lain meus-meus ambekna teh. Sorena bada asar si Dasti datang ka imah dulunganana bari ngajingjing rantang. Assalamualaikum. Cenah bari mukakeun panto dapur. Waalaikumsalam. Tembal Abah mandor ngosom. Teu kira-kira si Dasti teh kageteunana nyampak Abah mandor keur dahar maningali med. Padahal harita teh beurang keneh kacida can manjing wanci buka. Ras inget sakitu ambekna tadi nyeung manehna rek hanturan teh. Kilang kitu teu wani garah geudeur rea omong, ngarumasakeun semet jadi panyawah. Naon teh Dasti dina rantang? Cek Abah mandor bari amde ngahuap. Sangu Abah sareng cobek belut, haturan Abah kanggo boboran sang bapana budak teh. Lakadalah. Kabeneran, cobek belut maka bagi Abah keur di pasantren keneh. Bawa ka dieu cing urang asaan, teu puasa Abah mah keur katerap incok. Si Dasti nyodorkeun rantang bari nyebutkeun piimuteun. Si horeng ari keur incok mah hade teu puasa oge cenah dina hatena. Aya talatahna Abah bapana budak teh, cek si Dasti. Naon cenah? Ngosom deui wae da samutut ku sangu jeung belut sapotong. Mugi Abah sing hawatos, ulah duit ka dicabut polahan bapana budak teh. Moal Dasti moal. Tong salempang, moal tega Abah oge. Engko bager salaki nyaneh teh nganyahokeun kana kabeugi Abah. Nuhun Abah, nuhun. Poe Jumaah, memeh beduge masjid geus pinuh, mudal ka emper-emper. Nu ngaji Quran, nu dikir wae, sirana tinggal rodeg ngencang atuhu nuturkeun irama bacaanana. Nu nundutan wae loba bari teu lesot ari tasbih mah. Awakna doyong, beuki condong, tungtungna geduk we paadu sirah jeung nu papadan nundutan gigireunana. Astagfirullah, cenah bari bareng ngusap beungeut. Song ngasongkeun leungeun samarukna nu ngageungkeun ge teh ngajak sasalaman. Padahal tadi ge enggeus, enggut deui wae geus kitu mah. Jung Bilal nangtung, koreleng katukangan paimbaran, nyokot cis gorolang wae ngunggahkeun. Ayyuhan nas, ansitu wasma'u wa atir rahimakumullah.
Lancar jeung beres ka mahroj-mahrojna bubuhan geus mang tahun-tahun unggal minggu kitu wae. Najan manehna teu ngarti oge. Kondeal khotib cengkat, dastar bodas, jubah bodas. Beres upacara serah terima cis tuluy hanjat ka paimbaran, salengkah nuturkeun irama sholawat nu digalantangkeun ku Bilal. Kulantaran papakeanana sarwa bodas, manika ciri nembres janggotna gomplok hideung. Ning khotib anyar euy, saha teh? Cek si Sarip ke batur-baturna. Ajengan anom ti pasantren Simpang, tembak si Imang. Urut guru uing teh hebat anjeunna mah. Kumaha hebatna teh? Kamakahna geus 3 kali malah geus kungsi mukim sagala. Basa Arabna lancar teu beda ti urang Mekah tulen. Mun beneran make igal mah nyepres we Habib. Jawab lagi hebat pisan euy. Cek si Sarip. Tara dicukur meureun, cek nu sejen. Ih, nama ke tara dicukur. Pan sunat deuleu merah janggot teh pemuntangan widadari nyaho. Salambar sawidadari cek Kiai ge. Pek gera bilang 900 lambarnya mangkaning sakitu leubeutna moal teu 100 widadari nu pasesedek handapkeun gadona teh. Cek si Epeng. Tah deuleu ye janggot uing mimiti renung, cek si Sarip. Geus diarintip we meureun ku widadari nu rek ngaradon muntang teh. Yeh, janggot kitu mah paling-paling ge panoloban kutu saanak incu. Shh, gandeng tong recok, cek Abah Mandor. La yatakallam inda khutbah wa may yatakallam faqad laqa. Naon teh hartosna Abah? Montong ngomong dina usum khutbah, anu ngomong lah pokona mah doraka we. Ih, ning Abah ge sasauran tah. Lain ngomong Abah mangelingan kanyeraneh nyaho. Si Sarip katut batur-batur narungkup sungut nahan piseurieun. Abah Mandor ngadelek jamedud. Sapuratina khutbah teh ku basa Arab diucapkeun ku nu geus ngalaman mukim di Mekah atuh sabatae lancar jeung fasih. Najan teu ngarti ge kana eusina ahli Jumaah teh harusu pisan ngabandunganana da logor pisan kana ceuli teh ngeunah kadengena. Angot kadenge kudu kenundutan mah asa diayun ambing ku laguna. Sama sigit jempe awahing ku kataji turug-turug inget kana faqad lago teh. Keur husu-husuna pisan Abah Mandor ngarenjag ngadenge salenu euriheun gigireunana. Ari direret si horeng aki ugam nu ceurik teh panonna rambisak. Nah kunaon atuh nya? Kagagas kitu ngadenge eusi khutbah. Tuluy bae inget kana dosa-dosa nu geus kaliwat meureun bari kacipta rongkahna siksa neraka jaga di akhirat cek Abah Mandor dina hatena. Da puguh geus sakitu kolotna geus meujehna mulih ka jati mulang ka asal. Moal teu kitu nu matak nepi ka eurihan oge. Jadi kabawa sedih Abah Mandor teh rusras kana dosa. Geus puguh dosa-dosa heubeul pan kamari ieu ge kanjat teu puasa nepi ka meh-mehan kamerkaan. Usum nyebeuhkeun ka papagu cobek belut moho deui wae. Hemeng soteh apal ti mana aki ugam kana eusi khutbah. Asa teu kadenge bejana kungsi ngajikeun ngorana. Manehna ge nu kungsi 2 tahun masantren palias teu ngarti saeutik-eutik acan. Tapi teu mungguhan cenah dina hatena. Da kakawasaan pangeran mah taya wates wangenna. Boa katibanan Lailatul Qadar aki ugam teh ditakdirkeun ngarti basa Arab. Naon hesena keur Gusti mangalimpahkeun hidayahna ka saha wae ge sakersana nya. Bagja temen aki ugam. Menang bagja husnul khotimah. Beuki luntur wae hate Abah Mandor teh. Inget deh kana dosa-dosa nu geus kaliwat. Ras inget kungsi maling lauk ajengan baheula zaman masantren. Leuwih ti kitu malah sapasantren katut ajenganna ruksak salat subuhna taya lian ku polah manehna. Moal teu tamplok kasorangan dosa jelema aya ratusna. Ras deui kasih ohim di mana nya ayeuna. Hirup keneh kitu manehna. Hayang teuing panggih rek menta dihampura dasasat ku manehna pisan diomponganna teh. Selongkrong ngasongkeun leungeun munjungan meureun pingaranina teh dadi barangan kurengkuh ajih susuganan kaseretan berkah tinu menang rahmat pangeran. Aki cenah sorang ngageter cik abdi wartosan naon cenah eusina khutbah teh. Aki ugam ngarencag ngadengeun nya kitu teh. Baru eusi khutbah mohon sanes ngartos aki mah. Artos di mana bahasa Arab da teu ngaji-ngaji acan aki mah. Ning tadi katinggalna aki nangis. Jadi sadeka gagas yang itu jangkut khutbah. Par
Ari kitu kunaon Ki? Tidak jepres pisan. Janggot embe aki nu ditekuk maung. Cek aki ugam baring nusap juru panon. Abah mandorot salangap kawas buhayana heunan laleur. Si Sarip jeung batur-batur narungkup sungut. Kaciri tak-takna oyag nahan piseurieun. Alhamdulillah kaceretan kumbira kunu soleh. Cak baraya duwi ka dieu dongeng Sunda karyana Bapak Ahmad Bakri. Insyaallah urang patebang dina carios anu saresna. Atur nuhun kana perhatosanana. Tata dari Miharja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.